urang mun nyarita kitu lain bae Syekh Mansur, lain bae Buyut Mansur, lamun dijelaskeun ngan nyana embung ngomong kecuali ka jelema tertentu. Akula ngomong tah, kukula didongengkeun supaya nyaho bae sing hade ka Habib Lutfi teh sing hade loba jasa. Anu bendu kajana akhirna teu pararuguh. Nganyana mah tilek bendu. Aya kiai ngomongkeun Habib Lutfi ngogorengkeun Habib Lutfi seuri bae nya mah. Sababaraha Habib di Pekalongan nu datang ka imah kula ngegoreng-goreng Habib Lutfi. Bejakeun ku kula ka seuri bae. Seuri eueuh mah biarin aja ngeunaheun jeung nyana. Tapi nu ngagogorengna terus berbeda. Kunyana tetep didoakeun bae. Sababaraha kiai anu ngagoreng-gorengnya ngagogoreng akhirnya kunyana mah terus didoakeun. Akhirnya makan jadi mahabbah. Tah kos kitu kuari diudag-udag jelema bae nyanana embung. Nyanana embung geus ngajauhan. Tapi aya nu saminggu hayang kapanggih jeung Habib Lutfi di Pekalongan teu kapanggih-panggih. Padahal hese-hese amat di Pasir Gadung Lutfi eta ge jelema nu bebe jaka kula aduh cenah kitu kapanggih saminggu jeung Habib Lutfi bodoh siang. Aing jeung aing. Oh, ke Pasir Gadung, Lutfi aya di Lutfi mana? Lutfi eta aya tuh. Sarua ngaranna lah pokona mah geus. Lutfi bae. Tuh itu istimewa jasa, masyaallah. Ngaji lantaran Habib Lutfi mah ngaji biasa, ngaji amil, ngaji jurumiyah, sorof, alfiyah, juar makmun, nanteknya mah rapi. Biasa cara urang ya, ulah coba-coba kajana mah ngaji biasa aja. Masyaallah. Ya lamun aya kiai anu rada pelentang-pelentung macana nyana nyaho. Ngaji nyana mah biasa kos urang ki. Bareng jeung Bapak Kolot kula waktu di Benda Kerep. Bahkan satu ketika nu teu dicaritakeun ka batur tapi ka kula mah dicaritakeun. Satu ketika nyana di kota Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Ima pertanyaan, ada orang yang jual motor kreditan yang belum lunas, terus motor itu saya beli cash dengan harga murah dan saya tidak perlu meneruskan gitu angsuran kreditannya. Bagaimana hukumnya menurut Islam? Apakah saya berdosa? Sediklah dosalah beli motor yang belum lunas. Barang yang sudah sah dijual belikan itu diantaranya adalah sudah menjadi milik. Patokannya begitu saja. Barang yang sah dijual adalah milik kita yang sudah jadi milik. Itu sah dijual. Kalau belum menjadi milik, belum sah dijual. Patokannya begitu. Itu yang namanya kreditan. Kalau belum sudah jadi milik atau belum, saya kan tidak tahu. Coba saya mau tanya yang suka kredit. Hah? Tuh nyawan saya tahu. Astagfirullahaladzim. Jadi itu mah tinggal gitu baik. Sesuatu barang satu harus yang bukan najis, kedua milik kita. Kalau belum jadi milik atau bukan milik nggak sah dijual. Kita beli nyolong motor kemudian dijual nggak sah. Sebab bukan punya kita. Atau kita nyolong punya orang tua kemudian kita jual, orang tuanya belum tahu. Tetap gak boleh, kecuali begitu udah dijual orang tuanya meninggal, baru kan pindah jadi milik kita, boleh gitu. Jadi kalau belum jadi milik nggak sah.
yang mau tanya itu motor yang masih dikredit kemudian belum lunas misalnya baru 50%, itu sudah jadi milik apa belum? Nah berarti dijualnya itu sih ada hukuman dah. Tinggal gitu baiknya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kecuali lamun dijualna ayeuna kanu bogana deui. Urang dipaling motor abah, aju dijual ke abah urang teu nyaun abah urang. Geus beres, bebeja bah. Eta mah motor nu abah, kukula dipaling aju dijual ke abah. Sial sia. Teu naon teu kos kitu. Janu abah ieu ika batur mah tetep teu bisa. Teu mah hitung-hitung minta duit teh baru ka abah. Tara sarua jeung kieu. Je teu kotok gede amatnya. Je kotok bagus amat, gede amat ieu. Sapoe, 2 poe, 3 poe ditewak we, dipencit. Set pencit, beres dipencit, terus digodog, disayur, haju dihudangkeun lembogana. Udang. Kunaon dahar ya, dahar. Ayam ya, yush, hes bae. Je, jahe ieu sia bisa, atuh aing teh. Aing segera aro lo ngomong. Dahar. Pohara nyana daharna itu. Luar biasa. Beres, benar ngarokok dan lain sebagainya. Uplek. Isuk-isuk menang teh kotok aing sasada. Biasa songkok korongok eueuh ieu mah ya. Mana ieu? Isukna eueuh deui je. Cik ada kotok aing geus 2 poe sasada ka mana nya ieu? Ka mana barang deteangan kapangi buluna ja ieu. Teangan kunyana bari marah teh eta bari marah. Ji. Sial jasa ieu jelema so teangan tanyakeun ka babaturanna. Heri. Pantes samaring kotok si Heri mah. Kan ieu sia maling kotoknya. Kotok saha? Eta kotok aing anu sok sasada teh. Ye, aya eta nu dipencit di harku mamang. Ai kitu eta. Heuh. Eta teh anu jadi masalah wajib ngaganti tah henteu tanu mencitna. Sebab nu ngadaharna nyana. Eta kanu kos kitu pan agama mata. Ieu mah tina bab penjualan, ieu mah bab dahareun. Ta eta kos kitu teh eta teu wajib ganti tah. Wajib dah, ngan wajib ganti nama nu didahar kunya namanya milu deh sarua. Lamun nyanda ngadahar ping-pingna doang, harga ping-pingna sabaraha duit. Ya itu menololobana kunya nanya, asa ngeunaheun pan hudang hees atuh. Derak-derak bae ka hulu-huluna kunyana. Tata kos kitu cek dina asbah wan nazair idza jama'a sabab wal gurur wal mubasyarah kudimal mubasyarah. Di mana-mana kumpul sabab, tipuan jeung mubasyarah, kudimal mubasyarah walakeun mubasyarah. Di mana-mana kumpul sabab dahar nang mencit kotok sabab dipencit. Gurur nipu nuncit sugan teh mah nu batur horeng nu nyana katipu nyana. Wal mubasyarah nyana nu ngadaharna. Kudimal mubasyarah lakeun mubasyarah masalah. Ngan mun nyana milu ngadahar naon ta eta hargakeun. Ye, cek ieu teh pan aing mah ngadahar teh kitu sabelah deui aing ping-ping. Ajo itu babaturan aing Ki Umar ping-ping sabelah deui. Ta eta aing mah wajib ganti ku sia ping-ping nu hiji sia hiji. Aing sabelah mah mun didahar ku aing ieu teh mah. Baru deui tetep ping-ping atuh. Aing minta ridona teu bisa. Aing mah teu bisa minta ridona.
Sabar tetap ping-ping. Enggak sing mah sabola 500.000. Pan mahal amat sih ping-ping hiji. Otokna sasadana melung. Itu teta adu harga. Nggak sulah loba omong temen tari dona bae. Ya tuh darah ge loloban aku sia ieu. Geus atuh. Geus masalah geus lah. Padahal di jero hatena kotok sia dihajar sia ku aing. Main hajar-hajaran tundukna. Saya wakil cerita eta mah hayam dipencit dibikeun kanu bogana. Eta kos kitu ari ieu mah motor meunang ngagasap dijual teh sa. Motor menang maling dijual teh sa. Mentak pamalingan mah ambay-ambayan. Kuari loba deui ya pamalingan ye sing ade. Tidak sing ade ge atuh emang Allah nyieun neraka ieu meureun lamun nyana teu maling atuh neraka sepi. Atuh jangan geus sia neraka meureun entah ngan tetep bae ja urang butuh ka motor, butuh ka kendaraan, hati-hati. Adapun urang geus hati-hati atuh nyangakeun sadaya-daya ka Allah. Eta mah geus kitu ambalaya unggal poe anu laporan leungit motor sekitar Kabupaten Tangerang pohara jasa bahkan mobil ge geus loba jasa. Itulah meureun di negara anu zalim. Lamun bebejanya na ka polisi, seuri polisi ge. Seuri. Polisi seuri. Loh cara aing menangani nu maling pugu aing nya maling melulu cak polisi. Ngan aing mah maling na make tanda tangan. Korupsi ngaranna beda ngaran doang. Laporan ka bupati, "Pak, waduh saya kemalingan." "Paling apa?" "Maling mobil." "Kemalingan mobil, hilang mobil." "Iya." Ya maka karak mobil aing mah maling. Nu bener laporan kasa coba kuari urang nu mantak ambalaya. Teu beunang-beunang pamalingan. Cek kula ge beda jeung zaman kula keur leutik momen kepalingan di kampung Picung, Nihtir di Picung. Jadi desa teh aya tongtrong, Pak. Tong asal geus kos kitu beta tongtrong tihtir ngaranna. Tuh, atuh ka dieu langsung Cilongok nongtrong kagelam gembor kabeh terus ke belah ditu sadesa nongtrong kabeh deuk lompat ka mana coba pemalingan. Deuk lompat ka mana pemalingan? Lompat ka ditu geus aya nu ngajaga lompat beunang bae teh pemalingan teh beunang bae. Antaran kompak antara polisi, antara desa, kepala desa jeung masyarakatna. Eueuh nu teu beunang kabeh ge tihtir ta zaman baheula ngaranna. Jadi zaman baheula mah ku tihtir bae beunang, ku ari ku HP teu beunang. Ku HP geus teu beunang. Di SMS ku polisi. Nomor sekian baturna. Udahlah kalau ada lolosin aja. Emang kenapa? Udah bayar dia, tenang. Sudah manu kapalingan we didatangan deui kapalingan ongkoh laporan mayar ongkoh unggal poe didatangan jang bensin neangan blon teh coba. Eta geus kitu tadi negara urang negara tercinta Ibu Pertiwi Indonesia ternyata di jero nama kronis. Brok aya kadenge nu maling beunang ku polisi aya ge nu beunang teh lain ku polisi beunang di pengkolan lah bebeja ka polisi mah eta mah teu bebeja ge geus da geus beunang ieu mah ditangani ka karaksan geus beunang jadi polisi gawe naon eta sebenarnya kos tapi lain di Indonesia eta mah di Vietnam. Kos kitu teh polisi di Vietnam mah ya Allah teh tak carita da kos kitu jadi teh mah urusan kredit mah kos kitu nya. Kedua, apakah ada alasan yang membolehkan melakukan sholawatan? Saya nulisnya nu bener atuh nulisna ulah pidokterin malulu ya.
sholawatan setelah azan di masjid, padahal di masjid itu ada yang sedang sholat sunnah. Masalahnya untuk di Ustadz di kampung saya bilang sholawatan tujuannya untuk memanggil orang supaya pergi ke masjid. Mohon penjelasannya, terima kasih. Tiga raksa baca sholawatan setelah azan, tidak ada instruksi. Tidak ada instruksi harus baca sholawatan, cukup jangan nambah jelema ku azan. Jadi kalau ada orang yang sedang sholat kemudian kita baca sholawatan mengganggu sholat, haram baca sholawat. Baca Quran, baca sholawat haram. Di masjid azan sudah didengungkan, ada yang sholat sunnah rawatib, kemudian baca sholawatannya kenceng embat, kita ngaganggu kan ukir sholat, maca sholawatna haram min jihatil waswasah, ngaganggu taswis, ngaganggu tak haram sama maca sholawat. Tina jihad ngaganggu na lain jihad maca sholawatna. Mun maca salatna lalaunan teu haram. Bu cenah puguh mau ngabejaan atuh lalaunan moal kadenge. Cukup ngabejaan teh ku azan geus datang bae alhamdulillah, teu datang geus ulah maca sholawat kecuali usaha. Kecuali usaha sebab aya jelema nu keur salat mah geus pas masjid eta wudi'a lis salat. Masjid eta dipersiapkeun jang salat lain jang maca sholawat. Jadi ketika nu salat aya tepatnya nama tah di tempat nak maca sholawat lain pada tempat nak eleh tah maca sholawat, sebab masjid mah jang salat. Adapun daratang teu daratang teh lain urusan imam, urusan makmum teu meunang ganjaran. Atuh ustad mah ayo bae deuk salat bersalat bae. Lamun hayang ustadna kudu ngomong dulur asal geus azan atuh gegeraan ulah datang ka aju maca sholawat ieu ngaganggu ka batur. Itu kecuali babarengan geus beres salat teh model di pondok pesantren baheula geus beres salat sunah aju nu ngadaguan kiai nalila sholawatan si santri geus eueuh nu salat. Geus sholat sunnah yuk babarengan maca sholawat, ayo maca sholawat babarengan. Teu naon teh wabehan nu sholat. Aya bae santri saurang sholat eureun, ulah maca sholawat. Ke beres jana geus eureun dah sholat geus eureun sholawatan deui. Terus kitu. Kasimpulanana maca naon bae di masjid ketika aya nu salat ngaganggu kanu salat haram babacaanana. Geus kitu ceritanya. Geus ulah maca sholawat empat azan bae asal geus azan eta ngaranna ngagerokeun batu. Geus kitu nya di akhir zaman mantak urang ngeri. Antara eta tadi jual beli geus make duit bank, ka warung make duit bank, duit riba. Kemudian atuh jual beli motor ge atuh asal geus eueuh BPKB-an becan mutlak berarti milik urang. Ja BPKB-na ditahan keneh di bank atawa di showroom lantaran can lunas, tah eta berarti can mutlak jadi milik, can sah dijual, mentak disebutna ge lain dijual oper kredit. Oper kredit kan? Oh, bener kan? Ngaranna ge lain dijual oper kredit, nya gitu bebe jaga jual oper kredit. Tah sia deuk neruskeun ieu kreditan aing. Emang kunaon ieu? Atuh aing geus teu kabayar ku sia hook tah satauneun deui. Aing geus kredit 2 tahun tinggal 1 tahunan deui tah kasia tah ku aing dioper kreditan bayar nu geus tinggal duncan tanggung jawab sia. Kos kitu teh atawa kieu aing ieu deuk dikredit ieu ngan aing geus teu eueuh jang kreditna geus bae dioperkeun ka sia sakaligus
kasasana tetap aing tanggung jawab nu ngridit nama nu penting ieu kuari duitan bae rasa kitu tetap teu bisa lantaran encan mutlak jadi miliknya na. Tuh jual beli mancan bisa teh jual beli macan jadi mutlak milik encan tuh kos kitu. Masyaallah. Naon bae guari mah eueuh anu henteu dikredit-kreditkeun. Naon bae eueuh nu henteu make riba. Ka haji-haji guari mah riba dua akad sakaligus di hiji perkara. Ya, eta tabungan haji urang nginjem duit 20 sekian juta 20 juta misalnya kemudian disetorkeun deui kadinya nginjem di dinya nyetorkeun kadinya dua akad nginjem jeung akad haji tah eta teh haram hukum. Ih atuh deui kumaha tah geus kitu bae eta mah kajieun kumaha ge. Coba ge dibongkar coba ge okos kieu tah mah zaman cabe teh sia ludag lidung bae emang teu melak cabe atuh melak nawangan teu endek kana teu paneuh modalna tah ku aing sia dimodalan ai butuh modal mah nya ngan engke sia ngajualna kudu ka aing dua akad hiji akad ngamodalan nginjemkeun dua ngakadkeun sia ngajual teu meunang ka sasa kudu ka aing bae haram teh ku situ riba. Cek nginjemkeun ngamodalan bae geus ulah jeung make ngajual sia kudu ka aing lamun henteu awas tah make awas sia tah diancam segala rupa eta kos karari itu tah atuh endek nginjemkeun manginjemkeun bae adapun ngajual bebaskeun kudu kieu aing mah tah sakadar ngamodalan bae ka sia jakarunya sia teu boga modal adapun ngajual deuk ka sasage kumaha sia bae bener ieu mang heuh tuh aing teh emang kakaraku wauh jeung sia. Agak satu bener. Oh cabe diala ngajual ka batur. Sial meureun teh budak. Ini mah modalan aing kuron ngajual ka batur ka hayang mah ka aing di batur sabaraha ke ku aing ge sabaraha pan kos kitu tah. Pan kos kitu eta huluna tah ngomong. Bener ge aing mah ridho bae ngajual mah sia ka saha bae tapi pan di dagoan bae awas ya gara ka saha. Awas ya. Ulah kos kitu. Sia geus dijual geus ka mana? Ka anu sabar duit. Saanu. Ah geus aya geus dijual mah satu sih mah pokokna mah aing mah ari tang nginjemkeun gara bayar ka dieu teu utangkeun gara bayar tah eta kakarak mantep tah ieu keur zaman kula leutik keneh tukang bos-bos cabe teh kan kararitu eta gara tobatan besi kaburu paeh kaya keneh ieu bos-bos cabe teh marilu keneh ngaji ku ari marilu kula ge nyaho hulu-hulu na nyaho gara dararobat masyaallah ya Allah ya Rabbi ya urang teh geus didominasi ku Yahudi geus paperpolitikan geus teu make Al-Qur'an perekonomian teu make Al-Qur'an padahal mayoritas di Indonesia adalah Islam. Saya nu bakal doraka eta DPR na tidak menciptakan hukum Islam secara kondusif hiji dua atuh hayu ajukeun ya eta mah kumaha urang tah mah di DPR mah tah diolah coba ayo ku legislatif ya eta mah ngaranna ge toser kebikeun ku ari ka pemerintah nah engke ku pemerintah dilaksanakan sebagai eksekutifna. Jadi ieu mah persekongkolan antara legislatif, yudikatif dan eksekutif, persekongkolan berjamaah masuk ke neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa bangun haranges itu atuh. Tarolah untuk merubah negara manggis janang leluhur urang jabah heula ge aya ulamaan Bung Karno ieu babarengan jeung kiai baheula ngamerdekakeun negara sok geura di Jawa Timur lebih erat jeung kiai Jawa Tengah lebih erat jeung kiai Jawa Barat lebih erat jeung kiai sedengkeun eta pan eta kiai ge lu babarengan jeung Bung Karno teh pan karuhun-karuhun urang. Oh geura di Padangna jeung kiai sok di Sulawesina jeung tokoh-tokoh Islam
jeung tokoh-tokoh agama ieu ngamerdekakeun Indonesia teh lain lalawara ngantak jana musyawarah tak dimusyawarahkeun hasilna tetep bae demokrasi cuman aya nu dipending Piagam Jakarta ke iraha diterapkeunana. Oh masalah geus ja urang nu ngolah tatadina aya legislatif, aya yudikatif yang pemutus sangke pelaksanaanana adalah eksekutif pemerintah. Oh masalah geus kadieuna aut-autan. Oh tuh milu terus urang memutlak milu ke Belanda, ke Amerika, ke Yahudi bertekuk lutut urang di hadapan Amerika. Itu orang teh disebut pinter bodoh, disebut bodoh atuh embung. Ya kos kieu ngaranna ieu urang sebut pinter bodoh kunaon atuh henteu ngolah sorangan. Henteu menciptakan negara nu kondusif secara aturan-aturan Al-Qur'anul Karim atawa kajeun geus make demokrasi tapi demokrasina nu rapih. Ja urang teh mah dipasrahkeun ka rakyatna, rakyat geus memasrahkeun ka DPR, eta DPR teh nang milih urang. Aya akur jeung teu akur bebeja ka DPR, teu akur yeuh toel DPR, akur yeuh toel DPR. Kuduna mah kon kos kitu di negara demokrasi teh abeh nyambung antara pemerintah jeung rakyat. Kuari mah asal neuk pemilihan mere duit kos nu nyambung. Baik DPR maupun pemerintah, de calon bupati datang ke rakyat merean dicatat beakna sabaraha ke geus jadi bupatina dicatat aing kudu mah meunangna 5 lipat daripada kitu modal. Jadi itu mah lain deuk urusan rakyat dagang ngaranna. Jadi ilmu perdagangan dia dipakai di ilmu pemerintahan. Watuh datang ke iraha beresna negara. Mal bisa lantaran atuh ai negara majalbul masolih. Kitu mugedamun ala daril mafasid eta adalah patokanana. Mantak engke kadituna manutun bil maslahat. Urusan-urusan rakyat manutun bil maslahat geus kumaha kamaslahatan kamaslahatan kos gitulah kaidah urang kumaha urang dibere kaidah tinggal urangna nu ngalaksanakeunana. Masyaallah jaku babari teh dia ieu mah dihesekeun teh dihesekeun ku nyana neuk maling kumaha carana yang ulah kanyahoan sakitu doang urusanana teh. Ya Allah ya Rabbi, nah iyalah lamun ku urang diperhatikeun makin ka dieu makin bokrok, makin ka dieu makin bokrok. Teureun-eureun urang terus turai diriweukeun ku urusan pil-pilan. Pilkades. Riweuh masyarakat datang ka gontok-gontokan hasilna kos kitu bae. Nah, kemudian kayak ayeuna pilkada, walah luar biasa. Itu beakna sabala miliar teh meuli kendaraan nana bae oge hasilna beuki para pilgub kitu kene. Engke sagedeung de pilpres teureun-eureun terus bae mantak cek kiai anu beuki mah waduh hadza min fadli rabbi bolon teh coba. Ieu dibereku itu dibereku kabeh alhamdulillah. Alhamdulillah tadina teu boga sekupi jadi boga. Tadi teu boga apansa jadi boga, tadi teu kapager imah jadi kapager, dapur kegedean, mobilan dan lain sebagainya. Emang nangan sakitu urusan hirup teh. Leutik amat sih. Mulia jeung agama dijual kaban mobil. Ya Allah, ya Rabbi, engke di akhirat. Sia teh dikiaikeun lantaran dititipan ilmu ku aing pake naon teh ilmu titipan aing ku sia. Pakai Avanza, Zabaniyah, ya Abuya seret ya. Oh budaknya Abuya jadi seret. Ajupan kadeuleu ku murida itu Abuya urang diseret. Ya Allah, dek dikabanakeun teh Buya. Sia buya-buya. Aing ka neraka sia buya-buyaan bae. Isin jasa eta Gusti Allah. Eling coba ka eta, ka alam eta. Bakal ngerenyed moal hayang narima duit ti bupati atawa ti calon, kecuali gede.
Inggris jasa Inggris mun eueuh paeh onam hirup teh atawa aya paeh tapi henteu diproses teu kuku bage mangga bae beuki dititipan ilmu beuki gede tanggung jawabna ke di hadapan Allah rakyat onam nya nama artina aja teu boga ilmu dibere cokot ya kana raka mah kana raka tetep janya ge nyarahun bahwa eta teh duit teh teu halal sebenarnya nyahoun nya ge nyahoun jah hasil ngaji mantak cak nu bodoh ulang ngaji sakalian bodoh kabeh nu haraman. Masyaallah karim dunya kayak gara-gara nunanya ya jual kredit kos gitu pentas ieu mah pertarosan kumaha lamun sakira-kira dina nalika sujud salat si dampal ramona sukuh teu napak jadi ngan saukur tungtung ramo doang sah apa henteu salat geus kolot nanya kenuki maksudna geus tereh paeh kudu geus lihai manuki teu kudu ditanyakeun angel ka sorga ieu mah budak sujud ayat 7 hiji tarang kadua dua dampaleungeun katilu dua dengkul jadi seberapa 4 5 nomor ke-7 kalimat kagenepna ialah ramo dampal suku 7 syaratna jadi afdolna ditikelkeun padu antol doang ge jadi antol kana sama atau keramik nu bagusna ditikelkeun lamun ngacung eta teh teu meunang jadi ari lain nu kudu ngacung diacungkeun atuh ulah kitu keneh nu kudu ngacung teu ngacung atuh teu bagus sia mah ka mana bae ngaji teh aju ngamamumna kumaha kajal teh naon ai antol mamun teu antol teu sah imam urang sujudna ramo sukuna teu antol teu sah nyana salatna ana teu sah salatna atuh ngamakmum kanu teu sah salatna atuh teu sah kabehan antak milih imamna nu bener nu mondok imamna ulah nu sakola sanawiyah teu bagus artina nu teu nyahoeun kana bag-bagan salat sakola sanawiyah ge teu pinter bae nganu mondok mah teu diragukeun deui pasti balaleuneur cenah aya di lembur kula mondok nama tapi teu bener bohong mondokna ih buku pesantren mondok lah pasti main HP bae mondokna teh beres sama gitu kemudian ajengan abdi bade tumaros upami si mayit gaduh sametan kabang ya perjanjian dana upami maut ajan lunas maka bebas dijamin ku asuransi kumaha hukumna ahli warisna kewajiban mayar atanapi henteu lamun memang geus aya perjanjian di mana modar bebas atuh bebas boro-boro kabang urang pada urang ge Zaid boga hutang ka Ki Umar 100 juta. Caki Umar teh bayarnya tapi lamun siapa bebas.
aju bunuh diri we gegeran. Eta taklek ngaranna ngabebaskeun ku cara paeh teu bebas. Ngan pastinya disiksa urusan ribawina. Teh gitu. Geus lah ulah sok main-main ba. Orang modal saya aya bae lantaran ieu berat ke di akhiratna urusan ribawi. Kajen teuing urang rada mararat asal babari sakarat. Ulah ceuk urang gunung aing mah kajen teuing hese sakarat daripada mararat blon eta budak. Ulah urang mah nu penting mah aman di dunia, aman di nu mantak ngaji ge ngedek ngalempeng awak supaya sesuai jeung syariat. Ari embung bener mah teu kudu ngaji cara pamarentah. Pamarentah telok ngararaji, embung bener eta ngaranna. Mana coba PNS nu daek ngaji. Sabaratus PNS Tangerang we Kabupaten Encan Kota Madia nu ngaji ngan sabara ese. Berarti kan embung bener nyana. Ya, sudah kiai emang ngaji kudu ka Cilongok bae dagorkeun sia kuai. Aing ge nyaho di lembur sia-sia tilok ngaraji. Nyedek-nyedekeun ka aing dibabeteun sia kuai. Ye, teu kudu ka Cilongok di lembur sia ngaji, pugu aing nanya. Ustad di lembur anu pan warau aing, osok ngaji Pak anu nu PNS teh tilok cenah kiai. Dagorkeun hiji tak kuai. Terus di ditu lebur belah ditu aya tak kiai nu sok ka dieu kiai sok magang ngaji malam anu. Pak anu teh pan lain urang dinya PNS. Teu metu jeung jelema jeung jurig. Emang aing tilok nanya. Yeuy. Tilok karaji PNS memang hangka neraka jahanam nya mah. Ayo sia. Keur mah gajina teu bareres. Korupsi terus ngaji tilok. Aing lapor ke malaikat Malik seret lik. Iya kumaha gitu ye. Sabaru eta embung balender sakalina ngaji jeung Ki Golkar moal beres. Ajen ku kumaha ge moal becak aing moal. Cek Ki Golkar so amat teh Ki Uci. Ka dieu siana ka dieu. Kadieu aing teh sia nuso. Hayu ngaduso jeung aing. Lain kitu maksudna urang sing balalener. Malah beres-beres atuh kitu mah. Urang nu mantak ngaji teh maksudna supaya nuturkeun kana aturan syariat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu can nyaho supaya nyaho nu geus nyaho supaya leuwih mantep nu urang kaluartana syariat aya jalan tobat supaya lalempeng keur ditungtun ieu sapi kuru supaya lintuh di sisian cekolot baheula mah tatadina kempong takuari jadi bener lintuh teu karasa sabulan 2 bulan sapi jadi lintuh gitu kan. Ngaji saminggu teu karasa Masya Allah sia ngaji geus sabaraha minggu asana ayat 7 mah aju kumaha karasana nu jelas mah aing mah wau jeung tukang uduk jeung kiai mah can wau aing mah eueuh masalah pokona wau jeung tukang uduk tukang sate basa teu ingal lempeng awak ieu lantaran urang hirup teh aya nu nyieun aya khaliq
kok nu ngatur ka urang ka kicep-kicep diatur ku Gusti Allah urang can boga rasa bahwa kicep teh na ngatur Allah gurak-gerak urang teh diatur ku Allah digurak digerakkeun ku Allah cicingna ngicingkeun Allah urang can boga rasa bahwa gerak urang cicing urang diatur ku Allah kitu keneh urusan politik urusan ekonomi budaya ieu diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tah supaya sadar urang teh aya nu ngatur iyalah Al-Qur'anul Karim kitabna terjemahkeun ku Kangjeng Nabi diijma'keun ku para ulama urang kuari ngaji hasil ijma' ulama ulamana aya ulama tahapan internasional aya nasional aya ulama-ulama kitu lokal ulama anu internasional sepanjang masa mujtahid tuluy ka dieuna ashab-ashabna ka dieuna pentakil penukil cara Syekh Nawawi kabelah diana pengamalan-pengamalan anu konsisten cara guru-guru urang teu kaluar ti aturan-aturan syariat guru urang menang ti kitab langsung kadituna mujtahid ti sahabat ti Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah ulama-ulama nu kuari di dunia keur meujeuhna dipotesan ku Yahudi ku Nasrani melalui berbagai cara sepuguh di perangan sepuguh di loloh didatangan deui ku ISIS terus we lantaran dianggap ulama ieu ngahalangan kana perjalanan Yahudi jeung Nasrani nu bentak urang mah kuari masih keneh luar biasa bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala bisa ngadengekeun bahasa-bahasa ulama bisa diu kamari jeung ulama turunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani urang dicatat ku malaikat belah dieuna disaksian ku urang-urang belah dituna manna ngagerakeun Allah geus di Baghdad di Yaman kemudian atuh di Palestina geus datang kemudian kamari ti Turki ti India ya Allah muji syukur ulah ngahaja-haja maka India mahal jeung deui deuk naon atuh urang ka India nu wau teh jeung si Damendra we hiji nu wau deuk daon urang ka India ka ditu ai kitu manyanana datang ka dieu bu alhamdulillahirabbil alamin kitu keneh ka Turki urang mah jauh rarasan tapi nyanana datang dicatat ku malaikat lain jelema-jelema laleutik teh siga hade lantaran anu bisa ngabongkar kitab-kitab karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anu disekap dipatikan disekap di Roma teu meunang kaluar dikaluar ternyata horenganan paus teh nu mentak kadeleuna rapi menang nyokot akhlakna tina tafsir Al-Jailani batur nariru urang mah wauh ge henteu ka kitab dina ayana hese macana mondok henteu naon teh tuh deuk kumaha macana tapi barang aya disebar ka mana-mana bener luar biasa tah jelema nu manggihanana lain eta bae sababaraha kitab nu alhamdulillah ayeuna geus dicetak-cetak
kuari geus disebar ke berbagai negara anu tadina urang sakadar dina kitab bae kitab situasi anu kuari mah bisa dibuktikeun aya kitab jelemana langsung deui ka dieu istimewa pohara zahirna maka deuleuna biasa bae padahal mah lain lalagaan lain jelema sambarangan boga sejarah masing-masing ti leuletikna keneh urang mun ngadenge sejarah leutikna bakal tercengang ulah-ulah eta deui kelas du pohara turunan pohara di urang bae Habib Lutfi umur 13 tahun nya nama santren di Benda Kerep batur mah sararieun lantaran leuweung keneh Kiai Kaukab aya keneh harita Ki Zaini aya keneh nyana ngaguru bareng jeung Bapak Kolot kula nu ti Doyong kan Bapak Kolot kula mah geus kawin nyana mah budak umur 13 tahun eta nyana terus sakitu leuweungna zarah ka makom kaluhur kaki muslim nu batur teu berani mun peuting tapi nya nama zarah sorangan diulah ku kabehan ge sahabat santri zarah ti peuting ulah lantaran osok aya maung di dinya mah kuari ge masih keneh mun urang sorangan di Benda Kerep kaembe ku maung kadang-kadang datang maung ka dieu tapi Habib Lutfi umur 17 tahun teu beunang dicara ziarah bae ka dinya bener maung datang sasalaman tuh ente lamun ngadenge dongeng model kos kitu pan parah mah lain jelema biasa berarti kos kitulah Habib Lutfi umur 13 tahun bae geus kos kitu urang mah umur 13 tahun teh mulai ceurik hayang HP nu rada bagus tadina jadul hayang nu rada beres belon urang mah Zarahnya nama dia ke Cirebon umur 14 tahun ke Cirebon kadinya sorangan zaman harita datang ke Cirebon muka sorangan lawangna blak 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 lempangnya sorangan langsung ziarah sorangan begitu turun ti makam kahandap dicarayuban ku urang Cirebon ku dijab ku bangsa ahli-ahli makom di dinya termasuk kuncen-kuncen bahkan bajuna dipaksa dibuka maksudnya bil barokah disoek-soek dibabagi ku sebab aneh ieu budak keneh tapi geus bisa kaluhur sorangan haju eueuh kitu kasieun etapan lain lalagan ti leutik blak keneh jelema neuk diangkat ku Gusti Allah mah kos kitu karesepna berbeda jeung urang mulai ka belah dieuna cerdas da pohara jasa sampai sababaraha kiai ngaanehkeun kana kacerdasan Habib Lutfi urang can nyaho dongengna bae nu mantak urang asa biasa-biasa bae lamun urang nyaho dongeng mantak getaranana beda kajen kukuman kabelah dia na nyumputkeun pangkat anu aya di jero hatena nyana berlaga seperti artis main piano ngagitar padahal di hate ngan nyumputkeun hungkul embung di udag-udag jelema eta gaguar di mana bae di udag-udag lompat mentak kamari sabada urang India ka dieu malam rebona ka dieu kamari pas kitu Syekh Fadil ka dieu malam rebona jam 9:30 ka dieu ngobrol jeung kula sampai jam 1 balik badahanana jam 1 langsung ka Jakarta embungeun nyana di udag-udag jelema ngobrol kadang-kadang teu kaharti urang ngadengikeun nyana bae pokona mah ya ente mah boro-boro jeung Habib Lutfi jeung bandar ge teu kaharti komo jeung Habib Lutfi atuh ta eta ngobrol dalam geus caritakeun ayat pan pohara jasa
carita wali nya di Turki anu di India anu terus nu maut nu hirup keneh urang muringgak bulu mun ngadekeun Habib Lutfi carita turunan mun aya jelema nyaritakeun turunan ti anu teh nya namanya bohong eta aya jelema nyaritakeun turunan ti anu bidadu bohong nyahueun ka bohong turunan pan urang mah hese teh gitu pajar bener bae. Iyalah Habib Lutfi urang coba ge kadengekeun coba jana mun nyaritakeun silsilah wali-wali Allah sadunya nyaho kabeh sadunya lain lalagaan nyaho persis Gus Dur kitu tah ieu nyanda jeung Gus Dur teh babaturan biasa eta kudu nyaritakeun boro-boro naon gitu ngaranna lain-lain heula di urang bae Habib Lutfi geus teu katotor geus teu katotor lalakonnya unggal poe leuleumpangan bae Jakarta Pekalongan Tegal Semarang Surabaya ke Banten kumaha hayangnya bae kumaha kahayangnya bae seperti aya nu nitah-nitah nyana mapad lamun deuk umroh ge bebeja heula ka Kangjeng Nabi maksudna ieu kula umroh taun ieu meunang teu ulah cek Kangjeng Nabi lamun deuk umroh deui ulah lamun deuk ka mana tuh kira-kira zarah ke dituduhkeun ka anu coba eta deuk kumaha urang mah pan lamun deuk ka mamana teh bebeja katangkal beringin pan urang mah tuh wih aju nyuguh pan bolon eta kos kitu ya Allah ya Rabbi aya kene balah Syekh Rajab Surya nu istimewa jasa nyana ahli thariqah dunia nyana kapanggih di Madinah ngimpi jeung Kangjeng Nabi di Kangjeng Nabi di sisi aya kursi kosong jelema ribuan dina impianana Syekh Rajab langsung kadinya teu kebel celek aya nu diuk digigireun Kangjeng Nabi ditanya saha anjeun kaula Lutfi minen di mana Indonesia Masya Allah etalah Kangjeng Nabi ngarendeng jeung Habib Lutfi kaimpi ku Syekh Rajab Surya langsung udang sare meuli tiket Indonesia yang kapanggih jeung Habib Lutfi langsung meuli tiket berangkat ke Jakarta Habib Lutfi geus nungguan saha nu ngabere nyaho nya deuk ka Jakarta kos kitu coba emang ente ya jelema gede luar biasa tapi ya Habib Lutfi rindueun bae ka dieu aneh ka dieu teh rindueun bae nyaho ka saha meureun nu dipake ka rindu asana Haji Pendi muasalah ieu masalah ieu Masya Allah ulah ka diaminan nyaho henteu ja unggal ka dieu tilok ngomong-ngomong nyana sugan nanyakeun gitu jan teu dina ayana atuh teu rindueun berarti lainnya na meureun deuleu Haji Pendi asana deuleu kadal we kitu ya Allah ya Rabbi eta sabarangkali kan ka dieu model ieu ge cek jana 2 minggu ka tukang mulai ti 2 minggu rindu hayang ka dieu padahal kula ge boga kajadian 2 minggu ka tukang ngan moal bejaan sepas kejadian kula 2 minggu ke tukang nyana gegeran nyana perasaan hayang ka dieu begitu kula diomongkeun seuri paingan tuh jadi nyambung kos gitulah jelema-jelema ahli Allah subhanahu wa ta'ala lamun eta turunan Tuan Abdul Qadir Syekh Jamil kitu ti India ka dieu dititah ku Kangjeng Nabi sarua Syekh Fadil gitu Syekh Fadil teh boga impian dirahasiakeun kok kudu datang ka Indonesia saenggeus datang ka Indonesia kapanggih jeung ieu mantap urang alhamdulillahirabbil tinggal engke haul puasa ieu nu datang kumaha digerakkeun ku Allah bae apakah ti Yaman ke atawa ti Turki atawa ti Baghdad
loba ye nu hararayangeun ka dieu engke haul. Tapi kan kumaha Gusti Allah nu ngersakakeudana. Jam model kamari ngadadak 2 poe memeh minggu ngabejaan bahwa Syekh Fadil hayang hadir di pengajian di urang. Ngadadak. Datang tanpa rencana-rencana. Masya Allah. Itulah gerak Allah subhanahu wa ta'ala. Urang dicatat ku malaikat raqib. Kayak di akhirat begitu aya bendera-bendera ahli Allah kan urang bisa kadeja milu. Begitu milu cak anu penjaga ulah ya. Milu ikulah pernah hadir. Di mana? Di Cilongok. Di ukang harita di mana? Di Tangkal Ambon. Wah, teu kedeul cak gerat. Aduh, riweuh nu di Tangkal Ambon. Aduh, Masya Allah. Kula tapi ngadenge cenah sorana mah. Sorana mah ngadenge milun teu maca shalawatna. Milu sarua. Mawalia, mawalia, mawali. Kula ge ngadengekeun milu mah henteu cak eta teh. Cukup atuh ngadengekeun ge milu di tukang bae tapi ulah dihareupan. Ya Allah. Emang kumaha kitu. Mujalasah jeung ahli Allah, urang di ke akhirat ke dibarengkeun. Bantak eta kaji sih ada tak urang nu kungsi babarengan jeung bangsa pamabok, urang kungsi babarengan jeung tukang maling, urang mujalasa jeung bandor cimplong, eta ku ditobatan. Besi dicatat terus ke catatan aya di ditu. Ye di keuangan gitu. Bandar cimplong maju. Pernah diuk jeung sa? Ah ieu. Effendi pernah ieu cenah sakeureun. Yeh, sembarangan bae. Tetep bae diilukeun bae pan ka ditu. Teu puguh teu karuh. Itu bata kula salah diuk si gade. Masyaallah ya urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Kajeun geus HS bae ge nu penting diuk bareng. Diuk bareng nu penting aya catetanna bae. Engke di akhirat teh ge begitu. Tak aya ahli Allah. Milu maneh. Iraha cek kira kula teu pernah aya catetanana. Catetanana salah nyatet beureun malaikat. Kita tanggal sekian bulan sekian maneh bareng. Kula sarita. Aga saya ge milu wae geus bukan nama aja catetanana di dieu. Kan ngeunaheun urang. Mantak aya ieu nu HSB ge masalah geus. Untung nu aya ya Allah ya Rabbi. Malaikat nyatet urang es. Gitulah orang menyeritakan ahli-ahli Allah. Kadang-kadang orang teh kaget kok bisa kos gitu. Abi belum tiba mau zarah, kumaha emang nyala datang. Kadang ngobrol. Oh iya, betul sih. Ya udah makasih kali. Turutan ku sia jarah kos gitu. Aku lagi zarah kadinya ke Abah. 2 anjingnya nangis 2 kali zarah kos gitu. Pertama ditanyakan Bib itu begitu-begitu apa? Serinya nak. Ya kalau mau tahu begini katanya tadi saya ketemu enak bener ditanya sama saya enak di dalam kuburan cuman pengen dikurungin di kuburan jadi hayang di saungan. Jadi almarhum Abah Kak Habib Lutfi minta kuburan di saungan, minta kupulang gak di saungan. Minta nyanata kamari gitu kene anu di luar naon cenah eta atuh bukan sia gajinya di luar teh nyawa jarak kos kitu sugan maca naon nu teu kos kitu bae geus jarahna cenah mah ka mamana ge kitu bae kayak kadang-kadang diuk we zarah ngopi itu jarahna cenah mah orang sakaur can kapanggi atuh ditungguan kayak geus kapanggi ka harap hese da jarah kos kitu mah urang mah lain kelas saja diturutan pan kuno totorekatan urang balik bae lah emang keur eueuh ka mana emang keur ondangan manyak
wali ondangan dagor gedapak tuh aduh budak soibul makbar ondangan kamana ka gubernur jara rauh budak Masya Allah tanya deh kukula Bib apa itu oh dulu kan udah kasih tahu disuruh disaungin kenapa belum ceknya kasih tahu itu kenapa belum tak eta kos gitu jada bazarah terus dongeng yang nyaritakeun ka panggih Abah artina zarah teh kos itu jaritakeun di jero kubur teh gitu ya Allah ya Rabbi lamun ente bisa kapanggih jeung ahli kubur jeung wali ente mah moal ngobrol nanyakeun nomor gitu kumaha ge aduh acak-acakan ya urusan ya Allah ya Rabbi kos gitulah ahli-ahli Allah urang lamun nyaritakeun Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir ziarah ka Madinah kakarak assalamualaikum dan assalamualaikum ya jadi assalamualaikum ya Rasulullah muka pan kuburan leungeunna ka luhur sasalaman deuk kumaha coba bade teman ros saja sapa ya Allah ya Rabbi sasalaman beres sasalaman amanat ka jero deui nutup beres urang ge teh hayang kitu zarah teh mantak sok ka juga ngedekem bae di kuburan mulai saha ieu mbah nu ti mana mbah nu ti Gunung Karang datang ka dieu mbah mah sadiakeun kopi pahit make gula bae tolol ieu si mbah aya kopi pahit make gula atuh teh mah amis bah henteu tetep abah mah kopi pahit tapi make gula wah ieu mbah bloon ieu pasti kajen kuku bage Golkar ieu mbahna ieu hese urusan batin hese lantaran penemuan ahli Allah beda-beda jelema nu geus mantep ka Gusti Allah tanya ieu bakal manggihan kieu ka Allah tanya ieu kieu tanya ieu kieu kesejukanna akur perjalananna pedemuanna nu beda tah kos kitu mantak ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum eueuh sieun urang mah boro-borona naon kakarak aya pocong geus ye deuk ka masjid aya pocong kucuk wah nu tadi paeh ieu kajian kumaha ge mulai lumpat pan urang eleh tarencana deuk ka Allah ku pocong tinggal pocong we sieun kai ditungguan deui sia ku aing dilalagas ya cak pocong teh berapa ka pocong ge sieun atuh masyaallah Habib Lutfi tadi diceritakan begitu ziarah langsung maung datang sugan sieun didelekeun ka Habib Lutfi didelekeun sanggeus didelekeun ngangsongkeun leungeun sasalam cek nyana ge kenalan dong Bib urang mun nyarita kitu lain bae Syekh Mansur lain bae Buyut Mansur lamun dijelaskeun ngan nyana embu ngomong kecuali ka jelema tertentu akula ngomong tah kukula didongengkeun supaya nyaho bae sing hade ka Habib Lutfi teh sing hade loba jasa anu bendu ka jana akhirna teu pararuguh nganyana mah tilek bendu aya kiai ngomongkeun Habib Lutfi ngogorengkeun Habib Lutfi seuri bae nyana mah sababaraha Habib di Pekalongan nu datang ka imah kula ngegoreng-goreng Habib Lutfi bejakeun ku kula ka seuri bae seuri eueuh mah biarin aja ngeunaheun jeung nyana tapi nu ngagogorengna terus berbeda ujana tetep didoakeun bae sababaraha kiai anu ngagoreng-goreng nyana ngagogoreng akhirna kujana mah terus didoakeun akhirna makan jadi mahabbah tah kos kitu kuari di udag-udag jelema bae nyanana embung geus ngajauhan tapi
aya nu saminggu hayang kapanggih jeung Habib Lutfi di Pekalongan teu kapanggih panggih. Padahal hese-hese amat di Pasir Gadung Lutfi. Eta ge jelema nu bebe jaka kulodo cenah kieu teu kapanggih saminggu jeung Habib Lutfi. Bodoh siang. Aya jeung aing. Oh, ke Pasir Gadung Lutfi aya di. Lutfi mana? Lutfi eta aya tuh. Sarua ngaranna lah pokona mah geus. Lutfi bae. Tuh itu istimewa jasa, Masya Allah. Ngaji lantaran Habib Lutfi mah ngaji biasa, ngaji amil, ngaji jurumiyah, sorof, alfiyah, juar maknun, manteknya nama rapi biasa cara urang ya, ulah coba-coba kajana mah ngaji biasa aja, Masya Allah. Ya lamun aya kiai anu rada pelentang-pelentung macana nyana nyaho ngaji nyana mah biasa kos urang ki. Bareng jeung Bapak Kolot kula waktu di Benda Kerep. Bahkan satu ketika nu teu dicaritakeun ka batur tapi ka kula mah dicaritakeun. Satu ketika nyana di kota Cirebon endeu ka Benda Kerep, ka beneran poe kaju hujan. Nyana peureum munajat ka Gusti Allah nganggang kos wae nu mawa nyana sorangan set datang ka Benda. Pada tak kosku wah eta wiridan naon coba penta. Eta apa kos kitu munajat bae emang ti leuletik kaistimewaanna ti leuletik. Tuh kos kitu nyanyi jago cenah nyanyi. Pinter ente batu lah paling ge nyaho nyanyi-nyanyi Oma Irama doang. Nyanyi baratnya nama bisa nyanyi jagonya. Main piano bisa, main organ bisa, main gitar bisa. Ente mah paling ge atuh kendang bolong paling ge ya da malah Masya Allah eta keur nyumputkeun nu aya di jero hatena jadi kos kitu teu empung kanyawan nya mampu ya Allah aja nyawan bae mun urang ngobrol ge bangun nyahueun ka hate urang anu mantak ente si Ade si deket ke Habib Lutfi, nah pengen kawin ya, sedikit tuh doang, deres aduh pemuda, pengen nyandung ya, ya Habib cariin enak aja, ya Allah ya Rabb, loba keistimewaan anungan sakadar bebejana ka jelema-jelema tertentu doang, terdekeut. Lagi diceritakan itu maksudnya supaya nyaho sing hade doang lain diceritakan sing hade nyana bener-bener ahli Allah tahap dunia lain Indonesia deh jauh tahap dunia dikenal di mana-mana kos gitulah jangan sulunang solonong bae buk di Bereman untuk kadulu sholat kayak kiai nu barengan jeung nyana we jadi teu salat teu salat cenah di zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat isya teu salat kiai bingung cenah wali teu salat geus kagawan ku Habib Lutfi ya iya bener cenah eta karana Ki Sarwani orang Semarang ngamu deui ka dinya bareng dia zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat kulantaran nyana haju di jero hatena suuzon eta ku Habib titah nyokot asbak Kiai tolong ambilin asbak saya tuh di sono tuh di kamar gigiran we Kiai ka jero Habib Lutfi keur salat Allah sakjana nu mana nu asli ya nu mana nu asli boleh tidinya kakarak jana bener-bener percaya penuh guys eta kos Gus Dur keur ka Australia teh kapan teh salat jan. Dijojore kapan ku wartawan. Udah terlalu gendut Gus Dur mulai sekarang tidak salat lagi. Keberatan perutnya. Dan lain-lain sebagainya. Sebab eta wartawana kan ti lain partai PKB, aya unsur jore. Terus dijojore bae. Oh masalah Gus Dur seuri bae. Emang salat ka sia cak Gus Dur teh aing mah salat ka Allah. Aju aing geus wau jeung Allah. Ye cak Gus Dur teh macem-macem bae sia. Geus. Kanyawan aku mah eta Ki Ali Masum maot di Krapyak
sedangkan amanat yang diimaman ku Gus Dur. Gus Dur di Australia. Bingung pada kabeh. Waduh, dia telepon masih di Australia kayaknya. Geus jam, geus menunjukkan kudu diberangkat ke dia bait. Geus bae kabeh dararang tuh. Siap nu dia barekal jadi imamna geus disiapkeun. Pas geus darang tuh siap mulai Gus Dur datang. Waalaikum. Weh, Gus Dur datang kan tuh geus baris. Udah enak cek Gus Dur udah berdiri semua. Jadi udah tinggal karep ya Allahu Akbar. Coba eta kumaha. Ayo. Masya Allah. Eta kos kitu teh hararese. Urang caritakeun Gus Dur teu kaharti. Bari Habib Lutfi, loba teu kaharti Habib Lutfi. Teu salatna masalahna. Ieu, urang bisa nurutan kana teu salatna. Watak dujeng nu bodoh mah berat atuh berapa ya Allah ya Rabb. Aja teh kanyahoan ku wartawan sampai wartawan teh wartawan menta hampura ka Gus Dur. Naon sababna lantaran kanyahoan ku wartawan Gus Dur di hotel aya ternyata dihandap di hotel lain nu loba naon ngaranna bangsa Indonesia ngimaman di dieu. Karak wartawan gideg bulaan ahli-ahli Allah mah tak besi kadeuleu ke haji pendeta salat talian talian bae eta mah geus lah Masya Allah arara deh ahli Allah kos kitulah tiba heula ahli-ahli Allah mah dideuleu ku lain makom nama aneh dideuleu ku lain pangkat nama kos gitu tapi orang sieun jeung dukar itu teh sieun kajian kuku wage sieun bae nya nama sajajar bae jeung jelema leutik pertengahan jeung nuluhur akur bae eueuh sekat-sekat sebab zahirna doang jeung urang batin nama jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala aida di urusan melalui syariat hayu teu daek sabodo kos kitulah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka Kangjeng cintakeun ka para sahabat cintakeun ka para khulafaur rasyidin khususnya cintakeun ka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka para ulama-ulama salaf ulama-ulama nu ngamalkeun ilmu abeh ke di akhirat urang disakompet daunkeun dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala mesi kene nyaritakeun tentang dakwah kamari disyaratkeun pikeun satu dakwaan genep perkara genep syarat nomor kahiji antakuna malumatan goliban kudu maklum nu didakwana terketahui sehingga bisa merinci bi ayu pasila maya da'ihi ngejelaskeun tentang nu didakwakeun ku manehanana apakah ngahaja kasalahan atawa syibih amdin rinci nomor kedua takuna muzimatan kudu geus jelas tetep mun hibat jelas hibatna lamun jual beli geus jelas jual belina mengaku menang beli kudu geus jelas jual belina mengaku kahibatan kudu geus jelas hibatna andai kata aya nu ngomplain urang geus boga data lengkap urang boga sebidang tanah kemudian aya nu ngaku tanah nu diaku ku batur nu
urang persiapkeun data-data apakah memang ieu hasil jual beli AJB atau wahibat ieu teh berarti saha wahibna saha saksina mana mun aya suratna surat kan jelas bisa dipertanggungjawab. Mereka tiluna mudai kudu nganyatakeun mudaa alehna perseteruan Ki Zaid tentang pembunuhan terhadap bapana, maka pelaku pembunuhna kudu dijelaskan saha. Lamun can jelas cari melalui polisi data kudu lengkap dari polisi ge ulah sambarangan nuduh bahwa pelaku pembunuhan anak mudah aleh berarti ieu adalah Ki Umar, tanda-tanda bahwa Ki Umar melakukan pembunuhan teh naon ialah kudu aya penjelasan interogasi lah tilu tercekul lagi mah lain pagawean urang ieu ngaji lain. Ieu mah sanajan teu pati diperhatikeun ge masalah ya. Aju mama ngomong emang aing mah lain ieu ge tilok memperhatikeun ieu ceukna. Atuh kumaha sia bae teh mah atuh. Nomor kaopat dakwaan bisa diterima bisa didenge timbul ti jelema mukalaf. Yani jelema anu geus diperdi ku Gusti Allah balik boga akal nu sampurna. Ketika ngadakwa teh bener-bener mukallafnya baru bisa didengar. Berarti jelema budak atau anu edan teu bisa ditanggapi dakwaanana kecuali dibarengan ku walina jeung data-data anu lengkap. Nomor kalimana kaayaan dakwana terhadap mudaa aleh teh kudu sarua. Yani pada mukalaf Zaid ngadakwa terhadap Ki Umarna jelema nu mukalaf ala mislihi. Teu beunang ka budak, teu beunang ka nu edan kecuali data lengkap turunlah engke walina. Nah iyalah syarat. Terakhir nomor kagenep. Nomor kagenep alatatana qada dawal mudai ulah dibubarkeun dakwaan Ki Mudai. Zaid mendakwa dalam dakwaanana terhadap pembunuhan teh dilakukeun ku sorangan. Nyana setelah diintrogasi bener pelaku pembunuhan terhadap bapak Ki Zaid. Berarti Ki Umar ya pembunuhna Ki Umar. Pembunuhna setelah diinterogasi, ya. Nyana ditanya ke polisi, ieu ngabunuh teh aya rencana apa henteu? Hiji tah. Cek nyana memang aya rencana. Dilakukeun ku sorangan apa berbarengan jeung batur? Cek nyana ku sorangan. Pengakuan awal bahwa nyana merencanakan pembunuhan, nomor kedua dibunuhna ku sorangan, terimalah ku hariku hakim. Nah, setelah diponis nyana ngabubarkeun pengakuan tersebut. Ieu kan pingplan jelema kos kitu teh. Lamun kamari pengakuan nyana bahwa cek nyana kula ieu ngarencanakeun pembunuhan, kemudian dibunuhna ku kaula ku sorangan. Kuari dibubarkeun walau widda'in firadahu bil qatli lamun manehna ngaku sorangan ngabunuhna ai prak Ki Umar sumada'a ala qarakanu sejen mah nyana ngaku sabenerna mah kaula ieu ngabunuh lain sorangan dua antiluan aya hiji Ki Bakar dua Ki Khalid malah nu ngabunuhna mah lain kula Ki Bakar. Nah iya lamun aya seseorang setelah mengaku bahwa nyana merencanakan pembunuhan terus dibunuh ku nyana ku sorangan ai prak di lain waktu nyana mengakui bahwa nyana mah teu ngabunuh nu ngabunuh mah Ki Bakar lam tusma'il tsaniyah teu meunang didenge pengakuan nu kadua tuh
gitu ya. Ngaji hese mah. Cekul aja ieu ngaji hese mah. Hese emang unu babari jeung ngaji mah. Hese kabeh. Hese teu komo ieu mah datang di dieu mah aya nu ngomong ka kula. Kiai mah ngajina haju di dinya bae teh cenah bab cai heula, bab wudu heula atulah datang-datang di dinya. Ai sia ngajina teu iraha. Di minggu kamari buadot. Atuh ngaji geus tereh tamat sia karak datang teu dengekeun wae heula man. Kege balik deui ke bab cai, ke wayah bab cai sia mah teu ngaji deui ke. Ya Allah, ya Rabbi tuh, kan gos gitu. Ieu keur carita soal jinayat, soal pembunuhan. Kadituna ge sarua bae. Soal aku mengaku, engke panjang kadituna. Zaid pesertu jeung Ki Umar tentang sendal keluar ti majelis aya sendal sapasang. Cik Zaid, ieu mah sendal kula. Ih, ke. Ieu pan eueuh sendal. Sada jauh deui mah sendal kula. Nya, asana aja itu mah nu kula. Nu kula ieu mah. Geus atuh ikos kitu mah. Tah, geus mengakui nyana bahwa eta teh lain nu nyana. Kunaon isukna nyirinting eta sendal nu kula sebenarnya. Tah eta kamari mah geus seueuh lain nu kula kuari nyana ngaku. Ieu perlu diperhatikeun pengakuanan. Etalah bermasalah. Ke bawa ke meja hijau kumaha cara menyelesaikan. Atau apa dagang-dagang. Cek Zaid ieu mah sendal kula kajen kumaha. Ieu cukup mah ruaing ieu. Ih tah deuleu tah dihareup tah disonghekan ka eta ku kula tah. Ieu teh ciri, ieu teh nang nyonghekan kula. Hei. Cak jalan teh ieu mah kula, nu kula ieu mah. Lantaran tah di tukangna di cirian ieu kula meulina ge di warung anu, yuk urang ka warung anu. Nyahoeun nya anak kula meuli di dinya. Zaid ngaku ka eta sendal, capit. Umar ngaku ribut. Geus pokona urang datang ka kiai bae. Ayo datang ka kiai. Naon cek kiai teh? Datang ka deui. Ieu masalahna kula turun di masjid. Aya sendal sapasang cek Zaid, ieu cenah nu kieu cek kula ieu nu kula, kajen kumaha ge nu kula. Mana sendalna? Iya, coba mejenan tadi kiai, mejenan ieu mah jang kiai belah. Rapi tak kiai kos gitu tah. Mun teu mejenan mah moal cek kiai, mejenan geus lah baralik we ka ditu. Kiai Golkar blon eta kos gitu. Lain diputus, dipenta. Tinggal nyana we baralik. Urang kos begonya cek nya. Datang ka kiai aja urang teu baraka sendal. Cek kiai kos gitu blonnya. Atuh emang kiai urang mah blon cek lagi. Ngarobrol bae jeung ngeblon-blon kiai. Lain diputus pada eta kos gitu. Nah, kuduna mah diputuskan ku kiai. Saya tanya datana ieu lengkap ieu lengkap, tanya deui kelengkapan kedua. Kayu kalau ieu aju pan teu naon gara-garana al-yamin lil mudda'i sumpah wal bainah lil mudda'a alaih. Geus komplit kabeh ge ieu ya tu lantaran ieu kuat ampurannya ieu mah sering sabeula ngamang ieu geus ieu kula make sabeula cenah hese amat teh ieu ge kula cenah make sabeula padagang-dagang haju menang sabeula kitu kaayana dibikeun bae geus ka kiai deui pada menang. Ya Allah ya Rabbi. Sendal mah deres mun samping hiji ieu teh di aku kuduaan ya siap gunting ka dieu mah eta ieulah coba kumahana tentang dakwah mendakwah rame iyalah lamun di negara urang negarana bentuk khalifah atau bentuk negara Islam urang ngeunaheun make aturan Al-Qur'anul Karim. Kajen geus di negara demokrasi ge asal demokrasina bener-bener murni. Harapan bangsa Indonesia dipimpin ku Jokowi, boh bakal ngeunaheun kabeh berharap. Kakarak dek mulai doang harapanana bensin naik. Mulai cemas.
mulai cemas masyarakat. Terus presiden orang kos kiamatnya bawakan golok baik itu kurang itu jeung pacul masulah naon titah belusukannya tuh gonggorong tuh diterep di jalan China cenanya sok bisa ngabenerkeun gonggorong taliannya bawa ka dieu titah ngabenerkeun gonggorong-gorong tapi nu jelas emang dibalik belusukan aya muatan-muatan anu memang geus direncanakeun di jero hate. Sebab naon? Sebab rincian pakar ekonomi tentang bensin walaupun tidak naik pun masih ada kelebihan sekian persen. Mun kukula dicaritakeun bakal kaget. Tanpa naik pun masih lebih sekian. Jadi ku ditaekeunana ieu boga rencana naon tah eta mantap kajukulah hayang jadi presiden ieu masalahna eta deuk 2 kali lipat ku aing ditaekeunana urang ngomong ka dieu kan panjang dongeng nah rencana naon atuh jana wallahu a'lam dan lain-lain sebagainya engke bakal kajahoan ku sebab nyana lain nyana kumaha sih eta ngomong nyana lain nyana heran aku masih teh nyana tapi lain nyana sosok Jokowi tapi nu ngendalikeunana ada 5 bule di belakang 5 bule Amerika nu nyana selalu ngaler ngidul ngetan ngolon nyana seuseurean urang lamun kos kitu pan kumaha tak rencanakeun ka hareup 5 tahun ka hareup siapkeun presiden nu bakal mimpin bangsa Indonesia negara Indonesia geus kajen nu kuari mah geus terlanjur tinggal ka hareup 5 tahun saha nu kudu dijadikeun tak dicoba di Cikupa saha neangan di Bojong saha neangan Tereup sugan aya Pasirawi sugan aya hayuh coba neangan pi presidenin jang mimpin Indonesia nu mana Masya Allah boro-boro jang presiden jang lurah ge hese di negara urang nu bakal mimpin rakyat sakadar juta-juta deui ribu-ribu doang sakieu hese Amdan atawa ngakunya nak bahwa pembunuhan motifna ngahaja Umar di meja hakim teh ngaku dalam pengakuanana bahwa pembunuhan nu dilakukan terhadap Bapak Zaid yang bernama Bakar itu ialah amdan sengaja. Setelah beres ternyata nyana nyaritakan sejen bahwa sebetulnya pembunuhan saya yang saya lakukan terhadap Ibakar sebetulnya tidak sengaja, itu kesalahan. Nah eta ngaku nu pertama mah motif pembunuhan ngahaja, ngaku nu kadua mah kesalahan. Kumaha eta lalakon kos kitu lam yabtul aslu da'wa fil azhar teu batal asal dakwah anu pertama nurutkeun cekaul azhar. Tetap walaupun ada pertimbangan-pertimbangan untuk diklarifikasi, diluruskan, tapi tetap pengakuan awal anu perlu dipertanggungjawab. Kos gitulah dalam dakwah-dakwah awalan seperti itu. Tinggal ke urang selanjutnya wa tasbutul qasamah wallahu a'lam.